rampes mangga lingi. Mana hujan cari. Hayang gerak ninga kumaha daripada wen. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureuh hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikeun saeunaon ieu teh reuwas kaula teh. Satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres paratos uningayeun mang dorna parantos tak kasohor mang pan pedakan jadi haji ta ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji terus ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ta ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak Nuhun. Mana awena teh? Awena mana? Acan rupina. Tah. Ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono. Kaduana perkawis ngenalkeun, katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan. Leres. Tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina. Ngaranna Aswatama ta ieu buktosna da puguh ka anak atuh
tong bujang hingga anu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gedenya ku gedena kanu letiknya ku letikna komo deui bari hiji tak mang teh kadua anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di ieu tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyana manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasina lila ningrum leres cocok wartosna eta lila ningrum teh tacan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dieu nya ai nila kancana teh mah leres kade eta Dewi nila ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh bisi diharewosan ku mantri baran nya leres tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang di Awanga di Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang moh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintenna kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintenna aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan tadi ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salila engke paratos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh ti mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnet nya tos digentos itu yang mah kumaha Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cung tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah enggal ya mah kaula mah Bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan di gabrug
itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anak nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh nila ningrum bibiman lan cing ka itu wayahna bibi kaula manamu teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kanu kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna ya ka dieu anaki tatan nirat tangan demang datan nirat tangan demang ewe pamulingan rana denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun samah maktos sama lain lihat ningrum nyimbeb tuh cilaka aing ieu ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai kira mau daekeun anu teh mana aja teh nah kabida-bida teh kasuata aduh batalkeun sia batalkeun era aing era gaso ge mah daekeun oh ya wa suata aduh ampun teh nah mata teh si banget heula ceuk aing oge isuk-isuk teh belegum nepi ka kitu bebeng mah tong mana budak ngora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya Indonesia milarian tanah sareng doma bade milarian tanah keur kanang doma mangge nya gaduh petet di Haji Nugraha nya anak si cantik pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna menta wae ka Haji Apo era mang teh jukut tak kitu sanes bade ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teh aing jadi wayahna nyai teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga dienjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh ai asup tawang kumaha nyai teh ceuk aing oge sia kablok ai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teh kumaha Gusti
Atuh itu meureun teu ditarima Nyai. Meningkat Citarum. Teu inget dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo. Meninggal remis gitu. Gitu geuning. Kawe wirang kolot sia teh Aswatama nepi ka kitu. Lain panon teh nya. Eta kahayang teh. Teu mungkin. Mending BKI kitu tah. Ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku. Tamat cangkeul. Abah cangkeul. Bisa nyalendorkeun. Atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teu ku anakna ku bapana. Ampe ke ku sia ka nya. Nah, kawin minat teuing. Gope kumana ikut. Tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya. Mas kawin nam tidak. Atuh bari ngantosan itu tuangeun. Teu kedah kebantun mang oge. Dikasabeuleun pisan sia Aswatama nu. Ampun. Da keukuh wae teh kulon. Aswatama teh bari ngalamar. Nanging da kitu kaayaan pun anak teh geuning leras. Punten dah, heureui teh mah heureui. Penasti kersayang tumampara. Aswatama ngamuk bakatingku ajrih. Kurerensangan ditabrak kaayaan tempat hingga ngagebrai pantona eces jentre pertelang ngemang bolet Dewi Nilan Ningrum. Lanta parah deui Aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum. Obat! Nyai, ama tulungan putra dipaksa ama. Oi. Aduh, ampun teh nuhun ama. Kumaha abi teh Nyai? Digusur pada dipaksa putra kana laki kasebelat ka bina-bina amit-amit. Udah sia. Dihina ai. Bener. Sampelak. Kaget tenera. Haningali. Kaget tenera. Kaget maka kira-kira rakyat tenera. Ya, ingkang haningali. Ya. Kurang ajar. Iya, kurang ajar. Nemongkeun awewe kamana karep. Sidik anak sampean lah Nilan Ningrum eta bieu. Da itu ge anak kaula keneh nu cika bangsat. Ngahina luar biasa sabalikna sampean dek kahina ka anak kaula. Utang pati berapati utang bilang pabilang. Simulati tegah ya. Apakon wani barang. Rawani teh ngapa kulanang pelanang. Maju dor ya.
Bukti nama putri nama gelis cocok panita gejol tetap dilejokeun bibijil datang kamu ngahina luar biasa ka urang astina ngapremeh ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit der mere nu dewok deungeun aing kasinggung aing Ali gerubakan dewa manusia udah gitu. Asyik.
bukti nama gelis ya teh ada kaulah teh can tamat atau ngomong teh bener ieu modar ujung cing parolotot kata ngabobodo ngahina anjeun ka kaum ibu hah bijie teh ti saha sampean wah ya ngahina bakal saya hai rasa penyuk ulah nafsu teuing atuh tengeulan nepi ka tarariis gitu acan bro tengeulan aing meureuh-reuh deui ayeuna ditampiling pake tos ya utah getih tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah hah sebalik kanan maneh buktina mana teu ngalawan ya jika na punah tak ku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep sia ngomong teh kawas lain panita manya tengeulan 11 kudu punah ku hiji cing balik hitung teh euy cing balik hitung teh euy 10 deui tungakna oh jadi kedah dipunahan iya balik ngaran sampean paduli eueuh turunan ti ditu na keur Citra Yuda kudu jangan pasang montong kana leuwas goblok marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir lagi ka mah aing moal ngejas satu jang beas oge deuleu eueuh turunan montong kana leuwas ya goblok eueuh turunan aing bisa pasang gitu iya lompat si goblok marukana meureun si main deh si marhaya sieun euy hayang ya howe aing mah deuleu nepi ka teu euy leuwih ngomorah nepi ka kolot eta euy kalakuan era-eranya naon teh radio naon aya nu ngomong di bulan itu nyieun kaonaran di saban tempat di zaman Atmaja Cikebar gitu cing sia teh bakal modar we tampola jiga batur mah syarat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah di zaman nama Atmaja Cikebar gitu naon teh nu parasea gitu nu hajat meureun sajadi wake jeung nyieun kaonaran di padepokan deuleu urang padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleu ulah nganggap enteng euy nya nu pasea jeung nama pisah kanya pisah karunya di bola mana teh hayang aing mah ribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleu aing goblok panita leluh aing ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana hulu aing moal mati panita moal ngan lieu seutik goblok euy ninggal kana hulu euy ninggal kana hulu euy nganggap nu lain-lain ka padepokan talung galong geng warjit diomongkeun aing dalanya eta nepi ka kitu leluh aing goblok ka bener euy anu neungel kana hulu aing teh sia aing goblok sia marukana aing teh sieun bener sok aya goblok hulu aing linton
kumaha lamun penuh aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungeul kana hulu aing ai si lain datang ka padepokan arek naon por wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar heeh bener sarupa gitu rupanya tapi eta ditarima henteu bogoheun awewena henteu ka asuata mah anak dorna teh heeh aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langsung panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah awe bobong kitu mah ulah ngahina hade goreng ti Allah nu babang ceking nu geulis anu pagekna tarimakeun ku si lain da setan selera aing mulai nu kitu dulu salarea geus kitu ai selera mah hayang ka nu geulis hayang ka nu beunghar ka anak penak tapi diparengkeun ku Allah jodohna ka nu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia kebeungeut tepi kasarupa jeung aing Kamlek ya aduh jika lain akal ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate, judo, tinju, yusuf, silat, kakara, gelut jeung aing. Lain seuri. nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa Dah. Awak pajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mu nyatu teuing. hayang dibuktikan Lamun sia bisa silat buktoskeun. Sabab tina silat padahal tina gerak-gerik oge geus kaciri, tina rinat, tina rengkak paripola kuda-kuda. Buktoskeun. deukeun ku sia Sok leuleuh ai. Ari nya mah sia tukang silat sok buktikeun. Kajuta kacabak euy. Aduh. Lamun dina reng-reng mah ieu mah eueuh reng-rengan mah. Mun dina doma mah. Doma nu kalaka nyatu teh geuning. ngen ka padung yur urang teh mongkeun pangabisa kuring ka siapa Percaya orang itu geuning tuh eueuh kena ge klape tak ada nu gelo deuleu aduh ngeus sungkawa bisa ya si abang sing kira-kira
rek ngalang-lang jadi anak. Kasurupan, Brun. Anaknya saha? Menawi beja. Anak kami rek kasinen. Lancetnya si Agi. Aini didengekeun ku kami sorak nama alus. Anakna eta sok ulah aya ka tukang gaul. Caritana cager. Cek, gitu siapa rek niga, nek naon teh. Buru cager lu. Coba. Manya aya silat tontonan gitu. Keur pamacak ieu we. Siap. Tah. Silat mata. Delekeun usik silat padahal bergog. Ya, alus aing. Goblok, nyingkas sia kitu bedewi. Ai sugan aing, boga si badot. Urang ajar jin kafir sia teh deuleu. Ya halus nih cakang ku Pasep. Balik sia goblok. Si anjing. Hei. Panita nu tadi. Paingan sia. Di kaler dipegang geuleuh nya teh we kitu da. Urang tuluykeun deui jeung aing panita goblok. Tapi sini. Hayang nyaho aing mah deuleu. Utang pati bayar pati utang urang bayar wirang. Marukana meureun aing rek ngejudge. Moal aing deuleu. Aya sia moal aman dunya tetep oleh-oleh. Aya karus. Tobat. Kenapa beja ka Pasep teh? Allah, mau dipangulangkeun. Cilaka. Sugan aing eueuh jin kafir di dieu. Aduh, aswatama. Goblok. Tong dituluykeun bahaya kasep. Bahaya dina awetna oge, maka terus papaseaan. Balik bahaya dan bahaya. Hirup bet getas harupateun gitu. Pira ku si Nyai kudu boga salaki ka jalma model gitu. Deudeut Nyai anak ieu. Jadi pasangan
Dewi di pangeran Tabat Dewi di pangeran saking prawing wang tinalangan ya ampe ya adik wirina sekarapin uji sekarapin nyebar kastori banglus lampahe pun ieu Kurawa budak katauran tunda lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Selabengka Prabu Durgalapati anu salamina ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi Nilaningrum ngalet ngengkei ngabadalet ngemat-ngemat nyatang pinang bangsa siluman silmin maksan ngalamar ka ieu pertapan baju kancaan jangkung gede Simardada sapa medale pun tina kendingane pun bendrong Raden
Luput naon nagara Wilubuh Kideng jadi bodas dada antel karena bumi buluan belut jangan orang can bisa kagono nyai muawa kawangsul ke negara akang patih Allah menta pangrojong lati sarerea bangga ya nilanding room muntea mah anjen teka untung tipung kata Mang Beas laksana kapiduriat tina harti akang baka memasing pati tumekaning perlayan tubat ayo reureuh heula tina sape nggih bala Kipelang kipangayana Kinanuk mari kita Sajumlah wala dia wala tam-tama semata. Iya. Ayo. Kumpul. Kurang jarak sasarna Umulai geningan bari lepat saing gadang dosa ayam pamesto ulah sawangan bade milarian jukut bade karit sadirake jika unang uinya alah doakeun deui dunungan uing cinga jodoh ka Dewi Nilaning rumah ye dalam muntia mah ngajodoh meureun uing teh meunang bonus heuh. Tarbian kawanan sing luyut sabilulungan kahanu heka haragaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan bobotoh doma gitu ya.
Kumaha kira-kira nasional awewena bakal benang tete Dewi naon teh Nila Ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak kuing oge parawan kuing daek jadi boga mantu ka raja ya cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot tawarkeun geus belut sisir sasadara kapirarang siang Jadi masing taring si masing imut perang putih kadekan jongjonan teing salira kedah di jari jaraga kedah dijaga sing dedek kaji waraga anu jirimna waruga supaya nepi ka jaga naon heula urang reureuh heula reureuh capek jeung capek hari mana geus daang geus tadi jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leuheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat atuh eta balik saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babatok pedak babatok lebak sakitu oke jadi malasaga palentana babalean pangalusna uluh aing teu ngarti kumaha ngomong sieu ye kumaha heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalabar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana
Oh. Hari ku kitu teh mah urang cehe da tugas kudu dilaksanakeun. Wayahna we. Ai gaji iraha. Lain naon atuh anjing saja. Kumaha urang teh sararea ai balikna iraha. Lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kukit salaras komo panjang teuing gaji atuh kahar ge panjang deui. Terus ya siang ngomong ke jeung coba mau ngaisin panjang deui ah. Sok atuh. Nyanyi anjing teh mah atuh. Disudi teh aing mah. Nah, cukup belum sia teh. Gede eta bisa. Sekan. Katipu aing. Puas ya katipu goblok ku aing. Ngacai anjing. Aduh. Ngatur teh. Tobat ieu Maha Prabu. Si goblok make jeung mahkota segala. Ningang kan ngacai. Alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat. Alah. Wah cager semua je syukur ya. Nah, saya teh kerepesan. Tenging diundang simut aing mah. Oh, diundang simut si teh mah. Ada ramang sadayana. Moje, moje bagja. Sadayana warga. Bagja dara ramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dara datang sadayana. Datang bagja. Bagja harapan sadayana atuh. Maksudna ngalamar parawannya Hayang raja. kahayang raja laksanakan sama saya sadayana.